Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء
tasdiyah. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamizallahul khabitha minat tayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayadkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyan. Wa ma kana jadaya salatuhum ibadahna jalma kafir indal baiti sajidun baiti illa muka'an non illa muka'an kecuali berupa hehewotan, hehewotan, wantas dia di kekeprokan, beri, nah ini beri hehewotan beri kalau jama-jama jahiliyah, jama kafir itu saya coba, saya dia terketok, terus balik hehewotan balik kekeprokan, dan yang ayah mau balik sarelvi, yang kade bisi ketika zaman jahiliyah dengan doa, ayah baik betul. Wawalah kaselfi bete ayat Dan yang pengkonan sehingga ulah nurutan jalan jahiliyah, orang jahiliyah balik hewan balik kalapro katanya lain pengenal bari buku etan utama pagaweanana dan mengenal Allah berartinya ditanya jahiliyah. Ja'alu dzalika qawliya sholatihim allati ya. Pazuku maka gerana sana ja'alanya kabeh maka ada maka siksa dina nalika perang Badar. Perang Badar itu gara-gara eta. Ya ta bima sabab perkara tu anu bukti aranya kabeh tetap purna kalupurana kabeh wae yang innal ladzina kafaru saestuna ari ladina kafaru al-qalbu liladina eta yufikuna ngainfaqkeun di ladina kafaru amwalahum kana harta-harta jalma kafir dina merangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dina merangan Nabi keluar bahasa Kanjeng Nabi hijrah oge disayembarakeun ku Abu Jahal. Saha anu bisa nangkap Kanjeng Nabi rek hirup rek paeh maka dihadiahan 100 onta. Tuh, onta setelah juga. Saditu 50 juta onta. Saditu 50 juta banyak. Dikali
kali 100 bisa berapa? Ya, 5M lamun 10 baik geus jadi 500 juta. Lamun 100 berarti 5 miliar. Duit pokoknya mah. Jadi jalma-jalma kafir lain infakun hartana dina meranganan ya sudah kadarek ngalang hal jalma kafir ansabilillah di jalan Gusti Allah. Masayu fikuna maka bakal mendapatkan jalma fakir dan jalma kafir hak karena eta hartana tuma geus kitu takunu bukti ya infak pikeun merangan Nabi alaihi ka jalma kafir eta hasratan merupakan karugian nada mata kana langsa itunya harta ya terus doraka ongko ya terus ya sarua jeung harta anu dipake maksiat ya itu beda jeung harta jalma kafir waktu harita anu dikaluarkeun dina ngupayakeun supaya Islam teu di antara ngupayakeun kumaha carana ngarogahala Kanjeng Nabi. Da perlu biaya teh. Tadi infak biaya dipake dina eta. Eta teh bakal rugi dunia akhirat. Di dunia hartana ya. Di akhirat jadi siksa. Sarua we jeung ayeuna lamun harta diinfakkeun dina maksiat. Ya. Dina doraka, di depan dorakaan. Duit bea. Ya. Itu misalnya kieu misalnya boga duit dipake doraka, pake ngadu bela. Nah, pake ngadu datara aya nu berarti ngadu teh kabeh nya duit na bea doraka tak enak tidak anu maboknya pakai traktir anu mabok sarua jeung anu ngieun pamaksiatan dina nalika ieu modal pamaksiatan itu di anehnya jaman teh misalnya ngawinkeun atawa nyuratan modal pamaksiatan nanggap organ dina organ teh tetep modal pamaksiatan unggul loba namanya jelema da jalannya gara-gara organ pokok ka Gusti Allah anu modal organ jadi anit ka Gusti Allah jadi zikir jelema anu ngaradu nu marabok eta gara-gara ku eta nya eta teh lain saeutik duitna teh nya lain saeutik dipake eta itu nya duit eueuh ke dunyana ke di akhiratna nu di neraka jabat nu batur neraka gara-gara eta teh di kabagian di Indonesia padahal mah lamun misal kenyunatan eta teh ngamimitian ngada dasaran ngadidik atawa ngadidik budak ngada dasaran budak lamun kawinan eta teh ngamimitian rumah tangga budak dimimitian ku pamaksiatan teh kumaha dituna teh ya itu beda gitu. Masa yunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan. Itu kali itu nama karugi nadamatan. Jadi kana langsaan li fawatiha wa fawatima qasad. Jadi harta wah bea gitunya. Usbae misalnya yang bayar organ 2 juta, ini menang
kini jalma kafir fit dunya di dunia. Walladzina jeung ari jalma-jalma kafaru anu kalfur iladzina minhum ta'lim ila jahannam man sautur ka jahannam di akhirat yuhsyaru bakal dikumpulkeun di jalma kafir ke di akhiratna jalma kafir dikumpulkeun di jahannam satu dari giring liyamizallahu al-khabitha minal thayyib liyamiza kana ngambedakeun Gusti Allah sareng Gusti Allah taala al-khabitha kana goreng jalma kafir minal thayyib tina alus jalma mukmin wa yaj'al kana rek ngajarikeun Gusti Allah khabitha ka jalma kafir goreng ya ba'da bukan sebagian goreng ala badin alurun sebagian deui fayakumahu sehingga jadi ngumpul artinya jadi ngumpul ya sebagian goreng karena sebagian goreng musajana jami'an bariatan sakabeh jadi ya jama'uhu mutarokiman ba'duha ba'din ditumpukeun dina jahanam dina numpuk hari jahanam heureut lamun surga jahanam jahanam itu misalkan dirinya dasar jurang neraka jelema ya dasarna ditumpukkeun we jelema teh jeung surga mah teu numpuk surga mah jembar luas faya ja'alahu fi jahannam jadi sebagian tidak sebagian di fi jahannam di neraka jahannam kabeh dikumpulkeun di jahannam ulai kaum terus itu eta jalma